kula mandek nyaritakeun kuari dongeng sakadang ucing. Jadi eta aya ucing baheula eta ucing teh tafakur bae ibadah. Jadi nyana hebat eta ucing ka masjid ka mushola ceramah ceramah ucing bau didarengikeun ku orai ku bangkong ku monyet gajah maung singa termasuk berit termasuk anu sok ditangkal kalapa teh naon kadang-kadang bajing ngadarengikeun heran ngana ieu ucing jadi kieu ucing ye. Jadi hebat amat cenah ucing bisa ceramah. Wih, lain lalawora ieu mah. Jadi kabeh heran diondang. Ucing diondang. Wow, ceramahna bagus jasa. Datang ka beurit mah unggut-unggutan beurit. Asana ieu dihareup beurit kabeh bolain. Lalai ngadengekeun gideg beurit unggut-unggutan cak beurit biasana mah jeung urang musuh tapi kok ieu mah nyana ceramah nitah bageur nitah hebat nitah tawakal hebat jeung ulah galak ta beurit bunga cak berit atuh aing aman cak jana aman ya aing yo hebat eta kabeh ngadarengikeun kana wejangan-wejangan ucing. Aya anu teu percayaeun orai taneuh cak orai taneuh teh ulah sambarangan ngadengikeun pengajian mah lantaran atuh ngaranna ge ucing. Jadi ucing apaan ngaranna ge ucing garong disebut ge ucing garong jadi terus-terusan nya mah watak ngagarongna cek oraitana ulah waka didengikeun cek nyana kajenting nyono hebat malah jadi panitia masjid ta ucing sial. Salah sekretaris ge kabawa jadi menggarong ge kabeh muji ka ucing. Wah saat ieu mah ucing adalah dai sejuta umat. MZ elah MZ ku ucing kuari mah julukanana pindah MZ geus jadi tulang kuari ucing. Boh hebat apa tah ucing jadi sejuta umat. Kabeneran bajing boga tempat gowok di tangkal Ambon nyana geus mernah jasa cicing di dinya ngeunaheun jasa cak bajing teh. Ieu mah tempat strategi jasa mantap. Jadi cak bajing teh mun aing di luhur bisa nempo cewek mantep jasa komo simba keur mandi. Aduh sial teh beurit beurit non bajing sok untap intip kitu teh bajing. Aduh pokona eueuh nu teu kaintip simba nu putih nu koneng termasuk nu hideung kaintip kabeh. Asana ieu nu jadi bajingna wakil buaya. Eta bajing turun nyana pindah tempat ka tangkal kalapa lantaran lapar. Pindah ge sementara neangan dahareun
jadi nyana neangan kalapa aya kalapa atuh hiji 2 3 4 lah ditangkal eta mah mengajiwi meureun jadi santapan nyana saminggu nyana ditangkal kalapa ngadaharan kalapa tempatnya nah iya benerkeun sampai karena wilayah 2 sorana sobat cekas aya 2 tetep bagus. Jadi berit naik barang naik cekin ieu tempat ngeunaheun amat aing di dieu bae jadi di andi ku berit tempat bajing di andi ku berit cekin da ngeunaheun di tempat tiis cak berit mantep jasa ieu barang nempok wih simba mantap. Aduh itu Wati aya Wati tuh waduh itu Ibu Sarwati aya aduh pemajikan RT teh sakar ngaranna Mariati di dieu Mariati aya cenah tuh Mariati diijah segala arah ngan beurit ge embungan nganu kitu mah ja aya ka urang Lampung we sia teh beurit aduh teu beurit ku dipencit teh mah beurit ke bangsa Kawati diijah Mariati embungan cenah liat tuh kitu mah iya beurit bloon menang ngadidik sekretaris beurit barang balik eta bajing ke tempat semula kagetnya nak pan imah aing gesian ku beurit imah aing sia kok berani-berani di dia cak beurit teh aing cicing di dia geus saminggu pelaturan di alam satwa asal geus leuwih ti 3 poe berarti eta meunang di aku wow di alam itu mah kitu di alam orang menang sabaraha poe tah menang sabaraha bulan bisa diandih kitu tah ngaji tah tuh ini nama keputusan sorangan emang belum nih koordinator ya can sadar-sadar jangan teu bisa cak bajing pokokna mah urusan kos kitu tetap orang kudu diabaikan sebab ieu kan meunang nyieun aing meunang ngalemah aing meunang nata aing hese neangan tempat serta tegi kieu kaditu kadeuleu kadieu kadeuleu kadieu oh ieu mah seluruh jihad arah kadeuleu kabeh ieu mah ngeunaheun hendak teu bisa aing mah cak beurit teu bisa tetep aing mah di dieu bae ieu mah ngabangun saha ngabangun saha aing mah geus tarima nyeusi bae teu bisa kitu ribut di luhur ribut dek belut kadenge ku gajah cak gajah tulalena ka luhur turun sia turun ulah sok ribut urang sesama hewan harus saling menghormati. Tadi kita kiai sesama kiai harus saling mendahului. Salah. Tidak boleh saling mendahului sesama bis kota. Komo kiai mata meleuwih ti bos kota. Kapalnya na ragak bisa. Tah, turun. Cek gajah turun. Diliak sia ku aing. Nyaho aing boga awak gede. Teu bisa cek bajing. Kula mah tetep bae menta keadilan seadil-adilna lantaran ieu mah imah kula. Cak beurit di alam satwa urang geus sepakat leuwih ti 3 poe meunang diandih. Cak bajing teu bisa kitu eta mah lamun lain di luhur eta mah lamun digowok-gowok dihandap-handap bangsa guha aya di luhur mah bebas cenah teh lain 3 poe geus teu bisa cak beurit lain dihandap bae di luhur ge tetep ribut deui bae kan ulah ribut cak gajah sia mah ribut bae ulah ribut
atuh kami minta dihukuman nusa adil-adilna. Kieu bae cak gajah pan urang boga kiai ucing garong teh urang minta hukum ka nyana supaya ngahukuman. Je cak gajah teh kudu minta persetujuan ke seluruh rakyat, monyet, ua-ua, maung, kumaha seluruh hewan boleh diumumkan ku gajah. Saudara-saudara hewan yang ada di hutan di mana saja berada saat ini, antara bajing dengan tikus memohon keadilan, dan putusan keadilan ini tidak ada yang bisa memutuskan kecuali kiai sejuta umat, ialah ucing garong. Bagaimana kira-kira dihukumi oleh kucing garong? Kucing garong setuju? Kabeh setuju. Ku geus hebat-hebatna ucing. Nah, sebab eta ucing mah geus paharejos di koran, di televisi, di HP ge aya. Mantap ulama, alhamdulillah aja saya ke urang lembur muhajirin ye. Bersyukur ka Gusti Allah geus eueuh deui kabeung berat. Hiji geus barogat TV kabeh, alhamdulillahirabbil. Kadua geus boga HP kabeh, alhamdulillahirabbil. Nu empat atuh alhamdulillahna. Sakali deui geus baroga HP kabeh, alhamdulillahirabbil. 3G deh HP-na. Pencet Quran, pencet hadis, pencet kaul ulama, Fathul Muin aya dinya, pencet deui susu. HP Rusdi kos kitu. Hujan di. Atuh 10 menit deui ucing beres nanti ucing. Seluruh hewan setuju kabeh. Wah, putus guys pokoknya mah. Siap, kami bakal nurut dengan keputusan ucing garong. Aya orai tanah keluar tina liang. Interupsi. Cek nyana ulah sambarangan nyeun hakim. Ulah sambarangan nyeun hakim. Abong-abong nyana geus mancanagara ceramah. Jadi ketua organisasi, ketua partai, malah nyana jadi ketua pembangunan masjid. Ulah sok sambarangan, cak orai teh uji heula. Nah, cak nu sejen kabeh cak maung segala. Guys, kapira orai taneuh sorangan ulah didenge. Geus urang bae lah geus pokona. Nu lobaan, demokrasi cenah mayoritas lah. Pokoknya mah suara terbanyak, padahal di Quran suara terbanyak kafir melulu eta. Namun di duluan dina ayat-ayat Al-Quran lolobana manusia tenurut, lolobana jelema inkar, lolobana jelema pasek. Coba tanyakan ke kiai, suara mayoritas teu balenar kabeh. Mantak lamun urang ngandalkeun suara mayoritas secara demokrasi juri kabeh. Je coba ge baca dina Al-Quran. Wa inna akrahum lafasikun. Saenyanya na jelema lolobana jelema para rasek tuh. Atau mayoritas kan? Tuh, mantap suara mayoritas momonun. Sabodo cak orai ari henteu nurut ka aing mah. Oh, dek dihukuman ku ucing ya cak gajah guys pokona mah eueuh deui panghebatna saat ieu Profesor Doktor Kiai ucing garong aya orai mah kalian deui tawadu pan orai taneuh lah cak orai aing mah teu percaya ngomongnya ka kotok aing teu percaya ka ucing. Tuh percaya saya tiga-tiga aja coba ge putus ge. Kas moal beres. Cakotok teh pan nyana mah geus aya di internet. Nyana mah geus aya di Google. Boh kacelun ka aun-aun.
kakoncara kaunggal negara jana mah tuh beuh secara pun kabeh lah tetep cak waretana aing teu percaya tah kejadian lah cak gajah kumpul kabeh terutama bajing jeung beurit juk sia di dinya datang ke Kiai Ucing Garong. Aya naon cek Kiai Ucing? Iya permasalahanana iya tempat bajing kemudian ditinggalkan dalam rangka mencari nyana seminggu lantas beri cicing didinya ngeunaheun jasa cek nyana ayo setelah saminggu kadinya beri terdaik indit na ieu men tadi putus ku ucing ku meng na apakah ieu milik tersebut imah teh jadi milik berit atau milik bajing etalah jadi keputusan tolong dihukuman sajujur-jujur cak berit cak ucing teh gampang ya ieu mah kos kieu mah ngan moal kuari ngahukumanana emang hiji kulat tunduh jadi aturan dina Fathul Muin ngahukuman tunduh teu beunang jadi kudu istirahah hebat jasa teh ucing nomor kedua lamun lapar itu teu meunang ngahukuman besi timbulna jadi hawa nafsu teu konsen ku ayana sakitu ieu mah bubar bae heula lantaran kula tunduh kegis tentrem hudang hees kukula dipanggil berikut gajah kesahan nyaksian bagus atuh cok hewan kabeh ieu karak kiai asa can manggih urang kiai model kieu beuh hebat jasa lah cak kabehan teh urang tunggu keputusanana belah ya eta mah geus kanyahoan jujur jeung adil aya di Kiai Ucing Garong cek gana jadi geus urang mah geus lah percaya bae menang 2 poe dipanggil ku Ucing Garong berit jeung bajing disidang begitu disidang ditanya interogasi 1 2 3 cak meng emang aing geus kebal jasa ieu teu ngadahar berit kebeneran jasa cek ngana 2 poe aing teu dahar lapar cek ngana ieu jadi ieu mah wayahna bae cak bajing cipan jadi kos kieu atuh ya bajing sia ulah ka mamana jeung ulah ngaekspos ya nya kudu dirahasiakeun cak berit aing mah dek indit teu bisa tetep sia jadi mangsa aing kajen kukumaha ge aing geus 2 poe teu dahar emang ngahaja aing mah lain tunduh teuing aing neuleus sia bangun amis percis kos Haji Masurin orang Lampung waduh mantap akhirnya bener dikerek kebunnya rak tidak cak bajing teh tugas di dahar gitu berarti imah jangan aing deui can pugu can pugu tetep siage jadi mangsa aing deui bae je kiai pan kiai mah cenah geus jujur jeung ada ulah loba omong pokona sia ulah ka mamana tetep diteangan ku aing bakal dikerkep bae sia ku aing tetep bae waduh geus beres ucing berit kitu di dahar baji di dahar rok mujihna bae di dahar kakara kuluna doang gajah datang woi, ya keron. Teu bisa ngomong kukumaha. Berit tinggal buntutna doang. Aya di dinya. Cak jauh, aduh, ieu kiai kos kiamat. Waduh, salah aing neangan kiai. Neangan hakim aing salah kok jadi kos kiai. Wow, gajah langsung nyana tulalena diacungkeun ka luhur. Saudara-saudara hewan, ternyata berit bajing geus diadili ku Ucing Garong hasilna dikerakam kabeh hewan kaget
kaget kabeh pan jadi kos kieu tuh orai keluar cak aing ge kotok kadenge omongan aing heueuh bener je atuh aing geus neuleuh dasar ucing garong bae nek jadi kiai garong bae nek jadi DPR garong bae nek jadi gubernur garong bae nek jadi presiden garong bae nek jadi ketua organisasi garong bae nek jadi partai ketua partai garong bae dasar garong mah garong bae kuara kotok kabeh gidug jaheunya ulah sembarangan nyeun ketua panitia pembangunan masjid ulah ucing garong nyeun ketua organisasi ulah ucing garong nyeun tuh seuri heran aing asana nu di imahna meureun maju ita ucing garong gajeng hukum age nya seuri sih asana heuh ngrekep meureun nu di imahna aing ngrekep ka teteh doang mah masalah geus mun jadi ketua partai ulah ucing garong jadi nanaon ge ulah ucing garong mah omat ulah dijieun gitu cek orai taneuh aing nyaho jasa watek kabeh daratang ka ucing ka orai taneuh ke orai ai sia ko nyahoan amat bahwa eta teh kana moal bener kieu cek orai taneuh dunia hewan nusok tapa ngan golongan kaula dihandapeun kula orai belang etalah nusok tapa di bulan mulud dia kami matararapa ai kunaon koordinator mangariung melulu teu berkatan marah sarua jeung Haji Pendi boloon iya salte diberkatan oh berarti ieu mah tipe ucing garong teu meunang teu diberkatan nah cek orai taneuh setiap jelema nu teu tapa moal beres kajian kumaha ge deuleu orai koros nyana mati lok tapa beuteung bae dayut aya jelema grusak lumpat mun nyana marah digegel ku orai koros kuntu coplok ieu orai koros tilok tapa pokona seluruh hewan-hewan nun teu tapa moal manjur cak orai taneuh ternyata horenganan di dunia hewan ge aya pertapaan lamun dunia perhewanan aya pertapaan atuh komo jungjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salila hirupna nyana tapa bae kangjeng Nabi mah diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat begitu diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat tadaikeun ngadahar diangsongan kieu dikadeukeutkeun teu dideukeutkeun jasa ka kangjeng Nabi teu ja kangjeng Nabi sahabat naros emang haram atau teu meunang ya Rasulullah teu kunaon atuh ieu mah kadaharan anu poho ka Allah cak kana kos kieu tuturkeun kangjeng Nabi orai taneuh nurutan kangjeng Nabi manjur kangjeng Nabi dikiriman baju jubah bagus dah luar biasa eueuh tanding teh mah baju jubah hiji luis jasa potonganna bagus jasa lamun eta baju jubah kuari dibikeun karus di Haji Masuri ngambek dibikeun ka Haji Masuri Rusdi ngambek kadenge ku Haji Bahri kieu bae heuh sia ujianana jogol di dinya bisa disuek-suek moal kapake kunaon eta teu tapa eueuh nu beres teu tapa maka jen kumaha cek orai taneuh nu mantak ulama ih naon-naon ge teu hayang neuleuh kadaharan teu hayang neuleuh ieu teu hayang neuleuh itu teu hayang kulama eta be ai kasempar-sempar ge ai incan nyaan kaliak mah teu kumaha kumaha kayak mun geus kaliak kakarak nyantok dipacul kapacul digeurkeun teu naon orai taneuh sebabnya nama geus jadi mustika sebab orai taneuh mah ti guruna ti ditu tapa maneh nya lamun geus beres tapa sing hade jaga keistimewaan maneh ulah sok sambarangan
sacatek-catekna sagegel-gegelna sebab maneh mah ulah-ulah kuhuntu maneh kakara kena burakna doang ge ujianna qaid jelema mentak oretan mah sangat menjaga kunaon eta nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manta Kangjeng Nabi ketika dibere jubah cek Kangjeng Nabi lain pakaian kula jubah koskieu mah ieu mah pakaian raja-raja dunia nu poho ka Allah. Masya Allah urang mun bisa nurutan kos kitu mantep. Mentek cek Kangjeng Nabi mali wali dunia hubungan kaula mah jeung dunia dunia kula-kula sugan aya terbersit di jero hatena hayang kana dunia teu aya Kangjeng Nabi mah waduh di urang mah kuari motor geus boga hayang nambah deui kajeun ngeridit ge kajeun teuing ka neraka ge nu penting boga motor bae eta mah urang Lampung tepa di dieu aslina orang dia tetangga Haji Masuri berikut Haji Masurina tabehan deh geus boga motor kuari mikiran hayang boga Avanza jeung teuing ngeridit ge geus boga Avanza hayang boga naon gara Fortuner geus Fortuner ka dituna hayang naon deui terus bae sia mah sia jauh ngaran teh nyarupa tak ka Lexus kan ngadenge dong Lexus bae Fortuner bae nyaho ngaran teu nyarupa aya jauh cenah kiai aya liwat doang tuh urang mah kos kitu bae baju di kamari Rusdi geus teu mahi baju ge geus kieu bae asal dibuka bae geus kieu bae goblok sia aing can dipake-pake geus 2 bulan tolol sia baju ge geus kieu bae komo awewe mah rapat di jerona aya dulur menta neangan nu mana ya nu dikdikeun mana ya nu beukeun eueuh cakna kunaon un soek tadi urang Cilomo kos kada ditu ja bloon Masya Allah rapet di lamari geus teu mahi pohara jasa iraha deuk nuturkeun Kangjeng Nabina Kangjeng Nabi masa lila hirupna boga bajuna 2 nambah 3 bikin hiji nambah deui bikin hiji aduh inggis jasa uswatun hasanah orang-orang teu bisa tah ieu Kangjeng Nabi nah nu mentak dituturkeun ku oretaneuh manjur urang sebagai manusia lamun bisa nuturkeun Kangjeng Nabi manjur kajian kukumaha waduh mantap cek Kangjeng Nabi mali wali dunia naon kurajeng dunia lah innama misli wa mislu dunya teu aya lian kulajeng dunia mah percis kamasali rajulin gola fi syajaratin percis kos hiji jelema ngiuhan di handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma patarokaha nangtung aja indit dunia mah kos kitu jelema kapanasan cicing ngiuhan di tangkal kayu meureun 10-20 menit atau walilana sajam geus tiis berangkat deui geussan dunia mah kos kitu contoh di urang Kiai Haji TH geus balik ninggalkeun tanah saablag-ablag ditinggalkeun ku nya sakedeung ngiuhan di dunia putrana Haji Mus geus balik ka ditu Haji Sura baheula pemajikanna sabaraha di pemajikanna gegeran atuh sia tilu sia encang kan maksudna endek tah moal nurutan abah cak kana moalnya nama geus ikror di hareupeun pemajikanna moal ku sieun-sieunna meureun tuh jadi geus eueuh nyana Haji naon deui nu geus ari coba ngajuwi sebutan Haji Rawis geus eueuh naon sari Haji Mining geus eueuh Haji Adung geus eueuh RT nu kamari sabaraha RT sa RT Muhtar sadeui RT BRT baheulanan ieu oh arareueuh kan RT jeung boga jabatan eueuh
atuh komo Haji Uwi teu boga RT acan jana mah di dunianya teu boga pangkat RT acan paeh jasa di RT ge modar kabeh bakal pararai nyiuhan di dunia sakieu deui malid dunya mali walid dunya naon hubunganana mantak cek Kanjeng Nabi kun fid dunya ka'annaka goribun aw abiri sabili sing aya maneh di dunya kos nu ngumbara atawa kos anu berangkat ngaliwatan berbagai daerah-daerah. Jadi geus di dunia bakos kitu bae tah nu mantak ibu-ibu bapak-bapak urang cicing di dunia keur ngiuhan sakedeung deui bakal ditinggalkeun urang cicing di dunia ngumbar sakedeung deui bakal balik urang cicing di dunia seakan urang keur musafir ngaliwatan geus bae teu bakal dibalikan deui urang bakal balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Persiapkeun ke bakal ditanya ku Gusti Allah, Rusdi sabaraha umur maneh kitu kan ditanya. Haju maneh eta ngagunakeun TV pake naon bae dirasiapkeun jawabanana. Duh berita-berita lah macem-macem bae. Ieu bolon Haji Pendi ye. Segala berita segala orkes didengekeun teu tuh sepak bola didengekeun teu di dalam tuh kan kita tanggung jawab di hadapan Allah. Masya Allah kuis geus lain di hulu dijembut ke Suisan sehingga ada kulangan ngabejaan doang urang bakal balik berhadapan jeung Gusti Allah ditanya TV siapa kenaon emang aing nenden mata nitipkeun mata ka sia titah neuleuan TV bae main bola film dan lain sebagainya akur jeung parentah aing salamet sia mata sia teu akur ditojos sia ku aing geus mempersiapkeun besi di neraka jahanam ribuan tahun jang nyolok mata sia siapkeun mantak kulaga tagis alhamdulillah urang dia mah baroga TV KB alhamdulillahirabbil cukup jang ka neraka mah eta ge alhamdulillahirabbil teu daekeun ngajawab sia ibu-ibu lamun kitu mah dipanggulikeun wa anyar deui nuhun ka haji nuhun los Haji we mun meulikeun TV los tah pokoknya aing mah hayang dibalikan bae adapun ke di akhirat ulah mau aingnya kudu kitu mah Haji geus pokoknya dah waktu tama berarti KM na ieu mah teu beres kucing garong HP ku Allah bakal ditanya alat HP handphone sia digunakeun apa kenaon Ai Rusdi mah geus nyaho kula mah ngagunakeunana nya mah urusana pasir, semen, besi, awi nya mah ngagunakeun ya urusan jeung jahe saeutik lah. Aya saeutik aya. Atuh ieu mah lagu teu dicaritakeun, bawa biangna ieu mah, ucing garongna. Haji Bahri, kos kieu ge. Haji Bahri emang kadel aku kumaha nya nama bapana ucing garong atuh teu kanyawan pamajikanna dilus-lus bae hay nyanu emang sakali atuh bangun mah ieu jadi kiai atuh dasar ucing garong atuh tetep bae wayah aya beurit bari caplok bae tah iya bangsa nu kos kieu teu beres kabeh ya ngan alhamdulillahna laporan mah aya bae ka kula mun teu kula ditepak teu khawatir asal ngaji uy ganteng kemana ya lain cep ini kemana ulah nurut nyana alhamdulillah Haji Bahri lah nyeplos etik oh nu laporan ka kula
barang geus kebal aya lapor Haji Bari sia naon ampun aman jadi aman Komar Rusdi madi geus sadar bae sadar geus ulah sok nurutan bapak kos kitu mah nya sadar bae sadar lain sadar jagena teh geus nu aya bae kitu-kitu keneh jadi kukula sok disadarkeun aman komo aya ketua mah teh hiji mah geus kolot nya geus leuh kahayang nya ha geus alhamdulillahirabbil alamin. Nah iyalah Kangjeng Nabi nemantak salila hirup can pernah seubeuh Kangjeng Nabi mah masyaallah urang mah urang isuk-isuk uduk ya kan mun teu uduk kupat terus jam 11 dahar wajib teh mah teu dahar puyeng atau jam 12 dahar komo nu teu di pabrik mah jam 2 ngawadang terus ke jam 5 dahar deui terus engke makan malam atuh teh mah waktu beak ku dahar deuk iraha nurutan Kangjeng Nabi na mantak Kangjeng Nabi ditegor ku Gusti Allah gol ya Muhammad li azwaj bejakeun ka pamajikan anjeun loba berarti lamun bahasa azwajik loba lamun Allah nurunkeun ayat ka Haji Masuri moal azwajik li zaujatik hiji doang sebabnya atawa nurunkeun ayatna ka Haji Bahri hiji atawa ka Rusdi sapotong teh ka Kangjeng Nabi mah jeung moal ieu turun ayat ieu lamun Kangjeng Nabi mah li azwajik intina panjang lamun didongengkeun ayat namun dibacakeun ieu mah kieu bae bejakeun ka pamajikan anjeun endek milih dunia silakeun ngan pepegatan atau endek milih akhirat sakitu bae nu pangheulana ditanya Siti Aisyah cek Kangjeng Nabi bebeja heula ka Abah endek milih dunia atau endek milih akhirat bejakeun ka Abah cek Siti Aisyah urusan kos kitu mah teu kudu bebeja ka Abah jeung ka emak eta mah geus aya dina luri kaula kulama ya Rasulullah sarua jeung Kangjeng hayang ka sorga akhirat hayang ka sorga kula geus sarua peureum kana dunia teu hayang kula mah kana dunia hayang milu bae jeung Kangjeng Rasul tiis teh mun boga majikan itu teu tiis kana hate masyaallah ngeunaheun biasa bareres biasa ieu panitia aduh Marwati Kangjeng Nabi Siti Aisyah pohara jasa tanya anu sajan Siti Hafsah kumaha Hafsah putra Sidina Umar sami abdi nuturkeun ka Siti Aisyah ditanya kabeh dek naon atuh di dunia lah di dunia mah moal kebel kami mah nikmat jasa hirup jeung Kangjeng Rasul isuk dahar sore henteu ke sore dahar isuk henteu cukup sakitu ge geus nikmat jasa jeung moal kebel hirup di alam dunia isuk pageto ka akhirat sedengkeun di akhirat di sorga saha anu terlalu menikmati di dunia na kana kanikmatan dunia bakal dikurangan keistimewaan di sorgana kami mah embung dicoceng di akhirat di sorgana kajeun teuing di dunia na tapak asal di akhirat na kami mah optimal Masya Allah Mang Haji Wi mun aya awewe nu kos kitu ulah dikamamanakeun ulah di kamamanakeun geus paning talian bae maksudna urang jadikeun jimat ieu maka karakter dibelikeun slop bae Haji bae aja ngomong bae Haji tadi kamari Haji kunaon wa mah biaru ieu geulangna baragus meulina di mana meureun cekeun cincina geus tambah deui bae cak Haji we puyeng aing gantung bae awak aing siala we pas kali itu bae eueuh bae nu diobrolkeun teh urusan maca sholawat zikir maca Quran gitu tahajud eueuh nyana mun kapanggih jeung babaturan hei geus deureun tapi anu wih kongkorongna bagusnya eta kos kali itu bae Masya Allah Haji Wi kumaha ieu lalakon tuh bener bae aduh mantak Haji Wi hajun teu lintuh-lintuh ge kuru bae beak kabeh ku pamajikan
Masya Allah asal henteu ngomongkeun gelang jeung kongkorong baju potonganana bagusnya di mana meulinanya coba orang tanyakeun sabaraha duit teh sebenarnya bisa henteu ngeridit boloon urang lamun nyaritakeun awewe geus mal anggeus-anggeus bener marwati duh Masya Allah atuh kabeneran nu jadi pamajikan perit nu jadi salakina ucing garo atuh nerop sama situ Masya Allah pohoan tuh jam 12 lewat nah ya malantaran isuk gawe dan lain suatu karasa kan Masya Allah ieu kakarak nyaritakeun Kangjeng Nabi bab kos kituna doang ieu mah dicaritakeun teh hiji supaya urang ulah terlalu ngaronjang-ronjang ting terhadap dunia jageus diatur ku Gusti Allah geus anggeus wayah dagang madagang niatanana jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wayah tani matani niatan lillahi ta'ala wayah bisnis segala rupa ja urang bakal balik ka Allah niatanlah jang ibadah ka Gusti Allah adapun cara Kangjeng Nabi mah urang moal bisa jasa nuturkeun iwal ti para aulia Allah nu engke tanggal hiji urang bakal ngarayakeun haulna jelema ahli zuhud ahli tapa ahli qanaah ahli tawakal nuturkeun Kangjeng pur we aya Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani kamani geus dibentuk panitiana tetep Abah Haji Patin wakilna sakara wakilna Haji Bahri naik ngeuna tina konsumsi jadi wakil koordinatorna tetep Haji Masuri lantaran nya nama kreatif nu henteu dititah ge digawean ieu kaistimewaanna tah laporanna ka kula di ditu kiai tukang huduk laku jasa ieu nanaonan haol haju laporan tukang huduk hebatnya sajenna kiai kunaon emang eta laku ngora apa ngora teu beres anak buah teh kos kararieu geus alhamdulillah bae teh kula mah matak nya mah wet ngora alhamdulillah terus di dia aya Haji Imis ge terlibat di jerona di samping lurah geus nyumbang sapi hiji Haji Imis ke hiji ngan kula encan leuleus sapi na kuru apa gitu sebab sapi keneh kan anak sapi ge sapi keneh bener teh brak kakarak borosot teh deui sabar jeung begembel tah mah tuh tapi ku geus ngaluarkeun sorana ge geus alhamdulillahirabbil alamin di ditu jarokane geus aya ieu geus loba nu geus ngaluar suara-suara hewanna tahun kamari urang mencet sabaraha kumaha 40 tahun kamari 40 tahun ieu mah kumaha Allah bae yang penting mah hitunganna loba sanajan laletik moal tapi tetep bagula dewa tetep keur carita doang ya kulantaran ieu bari lalagaan ieu hiji teu karasa urangnya kakarak saeutik nyaritakeun mali walid dunya kun fid dunya kana kagoribun masih loba keneh encan nganclok ke eta ge loba keneh carita Kangjeng soal masyakatna soal zuhudna ari dituturkeun ku urang moal bisa ai 100% mah atuh urang ulah pati-pati teuing pikiran kana dunia kuari kieu saeutik ye timbang hate urang timbang ye timbang hate urang mun urang resepan ka akhirat bakal salamet lamun resepan ka dunia bakal cilaka timbang kuari urang neuleuh motor resep teu ka motor resep urang lamun titah nyumbang ka masjid 20.000 50.000 resep teu ente berarti itu beratan ka dunia apa beratan ka akhirat itu geus boga perasaan ka surga apa neraka itu terserah lah teman-teman timbang ku sorangan-sorangan bae Masya Allah ieu urang resepkeun ka dunia apa resep ka akhirat timbang na ku sorangan kukula tadina neuk dicaritakeun teh pelebah pertimbangan etangan kulantaran waktu nangis penting teuing ieu mah dicukupkeun sakieu